Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge baraya ta anu kabel kilometer na teu jalan khusus kangge motor metik Honda anu kilometer na atos digitalnya seperti bit ISP nya Vario ya kaleresan motornya Vario hiji 25 KZR Vario hiji 25 ulaminya pami kabel kilometer na teu jalan pan ieu mah ngangena speed sensornya. Tah di Vario wae di bagian kabel speed sensor anu aya di bawah box filter berea ta posisina di dieu nya biasana kabel nu palih dia sok aya anu pegata sapertos dini video ieu nya. Tah ieu teh pen kabel speed sensor, posisi speed sensorna ieu di luhureun gardan berea di bagian roda belakangnya speed sensor nama. Tah biasana upami jarum kilometer na teu jalan sok aya nu pegat di jalur ieu biasa nama gitunya sate acan ka bengkel di Vario heula anu tiasa oprak-oprek nyelira mah langkung saya dioprek nyelira. Tah ieu posisi tos dilereskeun